Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sampurasun. Tapang disarang simkuring Asep Asli Sunda Channel. Dinanget ieu simkuring bade madal video anu sanesna anu eusina paguneman. Ieu mung contoh paguneman tangtos kebilia aya kelepatan dina undak usuk basana mangga di ulingakeun diserat dina kolom deskripsi. Mangga urang kawita. Paguneman Yayan jeung Adang. Dang, damang. Alhamdulillah yan cager. Aya naon ya siga nu bingung. Kieu Dang. Abdi teh aya rencana hoyong ulin ka kebon raya Kuningan. Ngan abdi teh teu acan terang pernahna di mana jeung kumaha carana ka ditu. Oh, kebun raya Kuningan. Tetapi da ti dieu mah pernahna teh di desa pada Beunghar, Kacamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Lamun ti kota Kuningan mah ka arah Kaler. Oh, di Pasawahan. Terus upami hoyong ka ditu kumanya carana anu gampil. Nah, aya angkutan umum atanapi kedah nganggo kendaraan pribadi. Upami hoyong langkung gampil sareng leluasa mah nya saena nganggo kendaraan pribadi. Tiasa motor tanapi mobil. Jalana tos saya ayeuna mah. Kitu nya. Pami nganggo angkutan umum tiasa henteu. Tiasa wae. Ngan panginten kedah sababaraha kali ganti angkot. Di terminal Kuningan anjeun tiasa naik angkot jurusan ka Ciawi Gebang. Teras di Ciawi Gebang tiasa nyambung deui nganggo elep tenapi angkot anu ka arah Pasawahan. Teras di dinya tiasa naik ojek atanapi upami aya angkutan anu langsung ka gerbang kebon raya namah langkung sae. Wah, siga rada seueur gentosna nya pami nganggo angkutan umum mah. Kira-kira sabaraha lami perjalanan ka ditu dan pami nganggo motor contona. Pami nganggo motor mah ti dieu misalna ti kota Kuningan atanapi ti daerah sakurilingna paling kirang langkung sajam dugi ka sajam satengah oge dugi. Gumantung rame lancarna jalan. Patokanna mah upami tos dugi ka daerah Pasawahan engke bakal aya plang petunjuk arah ka kebon raya Kuningan. Oh gitu. Aya ciri khasna teu sata acan dugi ka gerbangna. Biasana mah hawana tos mimiti sejuk. Terus pemandanganna endah, seueur tatangkalan. Gerbangna oge lumayan ageng, moal sesah da nyiarana. Siplah atuh Dang. Jinten abdi gaduh gambaran ayeuna mah. Atur nuhun pisan nya informasina Dang. Mani eces pisan. Sami-sami yan sing atos-atos di jalana upami janten ka ditu. Tong hilap nyandak bekel bilih di ditu lapar. Muhun Dang, pasti eta mah sekali di hatur nuhun. Mangga yan. Cak sakitu arti simkuring video contoh pagudeman dina basa Sunda. Sekali deui tangtos seueur kecap-kecap anu kirang merenah mangga uningakeun naon nu lepatna dina kolom deskripsi. Hatur nuhun satacana nyuhun kedapun sadaya kalepatan dina carosana. Assalamualaikum Sampurasun.